Pernah terjadi jelema gagah jasa urang wetan, bener gagah tau lamun dibacok teterak ngambul dibacok teh ngambul, wow ngambul. Lamun dibaledog ku batu nya nama tilok ditangkis jatep ke hulu dibaledog dek ngambul. Puasana geus pohara jasa hisib dan geus pohara ditangtangan ku nya nama geus tembak tuh ngebul. Hebat teh lain lalagaan teh hebat. Obrol lain nu gagah mah pan sok obrol mengarahna kana kadugalan bae. Puasa di Cirebon, puasa di Surabaya, apa di anu ya alhamdulillah teas awak ulama ieu. Mata di perbutan di Tanjung Priuk diteh jadi geng Tanjung Priuk ngan kulambung bae. Mong kulama. Tak kapangi jeung urang Banten. Ngobrol jeung urang Banten mah teu tawadu biasa ala Banten we biasa gitu tawadu. Barang ngobrol ente di mana? Ah, orang ngerti Banten. Bantennya Banten mana? Banten atuh di sekitar Kesultanan di. Oh. Biasa orang Banten mah gagah sekian anu gagah mah gagah we anu teu man. Kita ngomong bagus aku situ. Sanajan Banten atuh ai tilok puasa mah tuh kitu-kitu bah. Sanajan di luar Banten puasa mah gagah lain kitu cekna. Urang Banten mah bejana moal dikencarkeun lamun encan teuas awakna. Eta bahasa Banten, ulah ka ngencar sia cakolotna masih sakitu dibaledog diciwit ka rasa keneh. Banten mah kos kitu. Ngisinkeun Banten. Negara Banten mah kudu teas kajian kumaha ge. Awas cia. Di mana bae tarung cak urang Banten, kudu menang Banten mah. Ulah ngisinkeun negara Banten. Pan aya bahasa kitu di Banten. Ah, iya Banten ya cek dia. Coba. Cokot punya golok. Nah, tah golok tah. Dek naon cak urang Banten teh? Ye, coba ieu aing ye. Tah. Kadek kusia coba aing hayang nyaho jajakeun Banten kadek sebab aing geus asana geus eueuh tanding jasa ieu geus eueuh tanding meureun tanding aing mah kudu jeung Sidin Ali. Oh udah ketang ngomong luhur jasa eta ngomong inteu lah kula bumbung bos kitu henteu aing hayang nyaho coba jajakeun sia Banten coba kulantaran sakali dua kali ya dipaksa tah kumaha lamun bohewel. Oh salah coba hayang nyaho sia ngabohewelan aing walawora. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun deuk ngadek bismillahna ulah dianggeuskeun. Bismillah. Hat kata ngadenya dong. Hatna mah ulah dibawa. Di dieu ku dua leungeun tah cekel golokna. Katukangkeun ka dieu. Set aduh gede ka dieu plak tancapkeun kana taneuh kosdet mencit embe gembel embe Jawa ulah bau pon ku situ ah tungtung naletak setik ilmu Baduy eta ji ulah lalawara anu di luar mah teu nyahoeun eta ngaji teh kos kieu tah sia mana leungeunna kieu kan ayo geus ya tapi lamun goewe lu nyalahkeun nya moal aing sok teu kudu kenceng-kenceng dikitukeun trek tarik trek pernah terjadi bohewe pan cenah aing jadi geuterak tuh aing teh Banten mulai geus ulah sok lalawara jeung urang Banten euy nyana ge lamun teu bohewe mah moal benga Banten kulantaran geus nyaho kelemahanana euy. Coba aing dek naon kana ngawur ka sia sok keluar tahu ulah sok pulas bales geus mending ka dokter bae ka ditu eta Banten teh boga kos kitu entek ilmu Banten mun ditaruhkeun jeung Cirebon tarungna di Banten moal menang Cirebon
Garut Banten tarung di Banten moal menang kajen kumaha ge. Tapi lamun urang Banten tarung di Cirebon liwat ka dieu tak ka Tangerang eleh. Aya naonan? Aya rahasiaan tah teu meunang lewat Cikande. Cikande teh perbatasan antara Tangerang jeung Serang, didinya aya karuhun. Didinya aya karuhun moal disebutkeun ku kula ngaranna. Kula teh tanya oh iya. Laas lewat kadinya ilmu Cirebon lewat kadinya las ilmu Banten liwat kadinya las Cikande lain lalawara teh. Aya antina kudu babacaan heula mun urang Banten dek lewat melalui eta aya babacaanna heula nu boga di dieu. Sia tuh geus kumaha ya mau kos kitu tamat. Ah mau diterusin bae jadi rekam ku sialah. Tak eta kos kitu. Teu barang sambarangan. Geus coba keur carita tak eta jelema nu izin sok coba aing geus sia sakali, dua kali tilu ka coba aing mah pernah terjadi kenyataan lain lalagaan. Kulantaran dititah langsung teu tempelkeun tarik bohewe lain ieu malah pingpingna tah etalah terjadi seperti kitu. Kumaha eta fahadarun geus tah maka sia-sia. Baheula lamun urang Banten ka Cirebon dicoba, urang Banten ka ditu ka mana ka Surabaya dicoba, urang Banten ka Madura dicoba, kitu kere Madura ka Banten dicoba, main coba-cobaan baheula mah. Santri kelas santri teh asal kadengekeun di Banten bae atuh geus bae dikilik bae ku urang Madura. Eta kos kitu tapi kuari mah geus henteu. Hiji Banten lagi geus tepat titirakat. Geus tepat titarapa. Kitu keneh Cirebon geus tepat titararapa. Surabaya kitu keneh. Terus ka Madura ge tinggal hawa nafsuna doang. Ambek nyedak. Ngan sakada sakitu bae. Adapun kajagoanna mah geus lalaan. Nu mentek ge urang geus andeleun ku ari mah jang mimpin negara. Bung Karno nu mantak gagah teh patapaanana. Boh lain lalawara. Jawa Timur aya tempat tapa Bung Karno, di Jawa Barat aya tempat tapa Bung Karno, di Karawang bae aya tempat tapa Bung Karno di Karawang. Masya Allah urang Tangerang ka Karawang ngan bujur doang. Bung Karno mah di Karawang teh tapa, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno. Geus puguh nyana nyebrang ka ditu maka Aceh matak berangkat perang teh siap segala rupana rakyat dipimpin ku Bung Karno muantep 100%. Lantaran naon petapa jelema sedang jadi pemimpin Indonesia teh didukung ku kiai-kiai anu baheulana tararapa. Diserang datang ke pos ku Belanda teh datang ke pos Tangerang teh diperkirakan paeh cak Belanda teh kunaon nangtung muka baju. Cak Belanda ini bukan orang mabur Belanda ceta anu ngadukungna karena perjuangan teh jelema petapa ngindahan urang dipimpin kuno kararitu mah beres Bung Karno Pak Harto ge sarua sanajan kejawen ahli tapa ulah dikira Bung Karno lamun ditembak ngebul jana komo make petasan curug bah ngebul jasa tamangna teh Bu Pak Harto lain lalawara moal kuatnya lamun lain ahli tapa kabelah dia naku Gus Dur ahli tapa kene tempat tapa Gus Dur lain lalawara tapi tekuat Allah menghendaki barang mantes Gus Dur ka dieuna sok jana SBG teterak ditembak lain nang tapa menang di Cisoka pelor beak mantap kamari bengkel sepeda ceurik ge
beakeun pelor diteureuyan ku pejabat lain hasil tapa moal bisa pakai perang nu kuari maruncul dek mimpin Indonesia lain petapa tarolah tapa tidak ada harangi nu mameureun loba anu kuateun tapi tapa dunia apa Bung Karno teh henteu mereket apa mereket boga naon teu boga naon kitu kene para kiai anu ngadukung perjuangan Bung Karno boga naon teu boga naon apakah memang henteu dikondisikan ngan teu hayang DPR mana kuari nu bisa tapat tina dunia seret coba ka dia hayang nyaho beungeutna aing mun ti Golkar mun ti PDI coba nu tapat tina dunia pugu cicing di dinya ge lain urusan rakyat hendak merak rakyat apa kudu dituturkeun baru kan kumaha neangan urang kuari jang mimpin Indonesia nu tapak hese jasa ngan aya Bung Jenggot nyana geus pernah tapak tapi di film itu jelema nama itu nyota pada henteu mantap mana pilihan urang anu bener-bener mantap dipimpin ku jelema nu pernah tapak